sallallahu Kang, alaihi kumaha kamari hafalan teh Kang? Hafalan mana? tak pohon ieu mah tah anu Ngaran. Eta anu ari ngaran tasrif. Eta asa kurang bacakeun bareng we lah. Coba. Ari ngaran tasrif mindahkeun ke capoko kana rentetanana anu beda-beda kana minta tujuan arti nu beda-beda. itu tuh baliut ya Oh, kebalieur. ai akang hese kan hafalan Nya hese. Hese. tapi sok hafalkeun mah sok Oh, sok. Gampang hafal, gampang Nya, poho. Gitu. eta mah Sama kalau kan penyakit lain penyakit mangsa demam flu dan batuk aneh Nah, untuk penyakitnya eta teh penyakit siga nu ngalawan ka orang tua apa rata ngalawan ka orang tua kadang-kadang abi sok ngalawan ka orang tua sok alhamdulillah abi mah tes teu deui. supaya udah kantor kita. Kantos eta. Aku masa di sini. solusina mun hayang lancar apalan naon sadayana sok nyungkeun netep ka mamah jeung ka bapa nyungkeun ya punten gitu mah boh cina perkataan akenya si mamah teh ngeureun ke teh mohon mamah yang punten pasti kitu da nya orang teh boga salah sama ada wajar bunda manusianya Wajar kita manusia bukan nabi boy. da orang teh kudu teh minta punten ka orang tua teh Jangan kudu uih heula lamun teh semua mah heula. nah mugi atuh teu euy lagi beun pas Video call ge tiasa jadi. Biasa. da pasti si mama ge kayak netesan air mata itu teh saking netes air mata tah lebih teh lebih doa teh lebih dijaga bawa asok misalnya teh geus minta hampura ka orang tua lancar kanu hafalan teh Insyaallah. dah soalnya reda Allah tergantung kepada reda orang tua murkana Allah teh tergantung pada orang tua tuh ya kan geus aya salawatana teh ya Rabbi bil Mustafa baliga maqasidana waghfir lana ma madha ya washi'al karami ridha Allah fadamu ridha Allah fadamu murka ayah ibumu murka Allah padamu Allahumma sholli tuh ya orang murkana Allah teh tergantung kepada orang tua misalnya ada ngelawan ke orang tua tetepin ka nangis Allah teh geus murka ka teh karena surga itu ada di telapak kaki orang tua Kaki ibu orang tua bisa mikirin itu Tuh nyasa sedih kieu. Adang eta mah. Juga nama tina eta tina sok ngalawan ka orang tua juga. tidak ada kudu sabar nya beren ada di pesantren teh pares. bener nah itu masuk ke dalam masalah orang teh lain ke masalah mau ngadidik nya kalau orang teh Wadah cicing ke pesantren oke. Dan tuh bisa ngadidik.